urang tos nyampe di Pasar Cisangkuy. Yuk langsung masuk ke dalam. Yuk, ciao. Pasar Cisangkuy. Pasar Cisangkuy aya di Jalan Cisangkuy nomor 64. Pasar Cisangkuy oge sok dipake buat nongkrong atau kulineran. Sabab Pasar Cisangkuy nyadiakeun loba makanan khas Sunda. Jadi di SG dia Ayeuna namina piara, kalapa, ketan hidung, roti, sareng nangka. Langsung we nya ku abdi cobian. SG-na raos pisan. Nah. Ini rotinya ya. Pokoknya rasanya haus pisan. Kan di dia aya kue cubit. Kue cubitna sami siga anu sanesna kan anu bikin menarikna kita teh arurang teh masakna anu masih kene lumer. Jadi pas di imam teh si tengah nate lumer kene perang cobian aja. Jadi rasa nate amis nya samilah siga anu
anu sanesna, kue cubit anu sanesna. Enak raos pisan. Mun ka dieu kudu nyobian ya. Abi Inaya antara penjualan cilok bumbu kacang. Jadi iya teh cilok siram terus bumbu kacang. Isi cilok kita cilok apa? Kayak isinya gaji. Jadi coba aja. Bukan sama, udah selesai. Ini ciloknya enak. Iya lah, di sini. Oh iya. Area lumpia basah, dahare khas Bandung, populer. Di jerona, di kulitna aya make kulit lumpia. Di jerona aya oge, bawang, di kulitna di olesan gula merah. Langsung dicobain. Rasana enak, namun tadi udah nyobaan. Jadi Ayeuna bakal nyobain es cincau. Tadi teh udah aya cincau ratunya cincau hijau ya. Tuh. Terus dia ini aya susunya. Sedia ya sirupnya sirup koko pandan. Udah yuk cobain. Selama tak aya rasanya sebenarnya. Kita cobain diaduk. Tadi udah diaduk mah amis nih guys. Ini udah enak banget sih. Ini kudu cobain di sana ya.